Rabbaniun teh hartina kang bangsa kapangeranan anu jelema teh ngautuhkeun Allah doang matana dikaallahkeun ceuli dikaallahkeun irungna dikaallahkeun hartina kumaha sih dikaallahkeun teh kieu lamun ditanya ai ieu nu mere mata saha Allah aya eueuh nu bisa mere mata salian Allah eueuh nu ngicapkeun saha Allah aya eueuh nu bisa ngicapkeun salian ti Allah eueuh berarti kuari kembali ka diri urang ye eta anu bisa neulekeun jeung nu bisa ngicapkeun saha Allah atuh kicep urang teh nu Allah neuleuh urang nu Allah atuh nuhun tah aya larangan di dinya teh cak Allah pan eta mata aing bisa neuleuh ku aing bisa ngicep ku aing ngalarang teu meunang neuleuh susu aing lain nu boga nama teu beunang neuleuh ping-ping sambarangan larangan tah awas cak Allah mata aing bisa neuleuh ku aing nya robah ku aing kicep ku aing ngan aing boga larangan ulah dideleukeun kanu haram-haram lamun dideleukeun kanu haram-haram nah ieu ku aing sia dicolok engke di akhirat ku aing dicolok nge melalui malaikat lah diojok-ojok ku aing sia make besi menang di neraka jahanam sakitu bae lantaran sieun mata teh dijaga dikaallahkeun hungkul zuhud ngaranna ditapaan ieu teh mata teh ketika neuleuh Al-Qur'an neuleuh Taurat baheula neuleuh hadis-hadis ucapan-ucapan Kangjeng Nabi Musa dideleukeun neuleuh alam-alam jang tafakur silakan ketika neuleuh nu haram-haram beureum zuhud ngaranna ngazuhudan mata tapak pan urang ieu datang ka deuk paraeh deui can urang napaan mata encan orang napaan mata ieu urang bae datang ka geus balalodar datang ke geus aki-aki mun ditanya incu sabaraha aya meureun teh 30 mah geus pernah napaan mata encan datang ka kuari teh urang macan pernah napaan mata jadi encan zuhud lain rebani urang mah nu mantap kutub rebani kutub ka bangsa pangeran anu kabeh dikaallahkeun hungkul wal arifis somadan teh eta teh bangsa somadi teh Allahus somad ieu mah cerita rebani beta rebani rebbaniun jamakeun rebbaniyuna dikaallahkeun we khusus dikaallahkeun jadi lamun urang di imah teh mah dijadikeun ke Al-Qur'an kitab hadis neuleuh alam-alam jang tapakur neuleuh gunung maha besar Allah buktina Allah luar biasa neuleuh ningali naon katu nyiptakeun gunung maha besar Allah nyiptakeun laut maha besar Allah nyiptakeun hutan maha besar Allah dan lain sebagainya aya larangan dat bae aya embah orang Lampung putih biasa susuna keur meujeunna aku mah kerok mini deh aduh masyaallah bukna rada dibeureum saya ti aduh antingna gede beti meureun tah mah tah ieu barang neuleuh kali oh ieu mah larangan beureum minimal beureum kotok lah tah urang teh can pernah ieu kerja robaniun bongan aya robaniun ieu urang teh can pernah taruhlah budak ngora mah masih walalajar keneh cenah mah ibe nu kolot geus boga incu begitu teh neuleuh awewe nu geus kitu teh innalillahi beureum a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu warabbaniyuna wal ahbaru bimastuhfiru min kitabillah
wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawun wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wallahu a'lamu bimuradihi. Ing satuhuna ingsun agung anzalna iku nurunkeun ingsun agung at-Taurat ing kitab Taurat fiha iku tetep ing dalam Taurat hudan utawi pituduh minadh-dhalalati saking sasar wa nurun lan cahaya bayanun tegese pepertelaan lil ahkami kadue pirang-pirang hukum yakumu bihan nabiyuna kanga hukuman biha kalawan Taurat sapa para nabi kabeh min Bani Israil eta saking Bani Israil alladzina kanga kekang pada narurut ya alladzina kabein qadu tegese nurut ya alladzina kabe Allah aing Allah lilladzina hadu kadewong akeh kang dadi Yahudi alladzina kabeh warabbaniyuna lan kang bangsa pangeran kabeh al ulama minhum tegese ulama minhum saking Bani Israil wal ahbaru lan pirang-pirang pendeta al fuqaha tegese pirang-pirang ahli fikih bima kalawan sebab barang aya bisababil ladzi tegese kalawan sebab kang mustufizu den amri ngaraksa ya kitu rabbaniun kabeh nabiun rabbaniun kabeh staudau tegese atau usturiu tegese den titipan ya rabbaniun kabeh ing istahfazahumullahu iyahu tegese amri ngaraksahum ing rabbaniun sapa Allah iyahu ing iya ing kitabillahi saking kitab Allah yubadiluhu saking yang tengah ganti akan ya rabbaniun ing kitab Allah ing kitabillah wa kanulanana ya rabbaniun alai ngatasi kitabillah syuhada iku pirang-pirang kang yang seni anahu satuhuna ya kitabillah akun iku haqqa iku bener fala takhshawna samaka ajawdi siraka baing manusia yuhal yahudu ering yahudi fi zari ma indakum ing dalem ngalairkeun barang kang tetep ing dalem sanding siraka minati Muhammadin nyatana saking sifat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melawar rajmilan hukum rajam wa ghairihi malan yanin na'ti Muhammadin lan rajmi waqsawun lan pada wedi sira kabeh ing isun pikit mani dalam ngumpetakeun ma'indaku wala tasarulan aja ngagantiakeun sira kabeh tastabdilu tegese aja ngagantiakeun sira kabeh bi ayati kalawan sake ayat ingsun samanang qalila ing rega kang setitik minad dunya saking dunya takhuduna kang ngalap sira kabeh ing samanang qalila lakit mani ing atas ngumpetakeun ayati kamalam yakum lan utawi sapa wong ka iku orang hukuman yaman bima anzalallah kalawan barang kang wis turunkeun sapa Allah faulaika maka utawi mangkono man kabehum kaya ulaika al kafiruna iku kang kafir kabeh bihi kalawan ma anzalallah. Masih nyaritakeun masalah Yahudi nuku urang geus dijelaskan kamari tentang karakter-karakter Yahudi. Di dia dilanjut ku Gusti Allah bahwa Allah nurunkeun kitab ka para Yahudi nu ngaranna kitab Taurat
dimimitianku diutusna Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kangjeng Nabi Musa diutus ku Gusti Allah ka dunya, diangkat jadi rasul, dibere kitab ngaranna kitab Taurat. Terus setelah teu aya Kangjeng Nabi Musa, kitab Taurat digunakeun terus ribuan tahun kadi wakila sampai ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam, eta adalah 4.000 tahun. Wakila 6.000 tahun ngan nu tamad 4.000 tahun. Jadi ti 4.000 tahun teh eta 4.000 tahun timimiti diutus Kangjeng Nabi Musa datang ka Kangjeng Nabi Isa. Quran anu digunakeun kitab nu digunakeun adalah kitab Taurat. Kitab Taurat, Masya Allah, luar biasa. Nah, ieu rek dijelaskeun di dieu. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Wallahu a'lamu bimuradi kaula nu agung cek Gusti Allah nurunkeun kana kitab Taurat dimimitian ka Kangjeng Nabi Musa. Terus berlanjut nu di jero kitab Taurat teh aya hudan jeung nur. Hudan teh adalah pituduh tina kasasaran tina kahilapan kagorengan. Nah ieu melalui kitab Taurat bisa lurus melalui petunjuk kitab Taurat. Dina kitab Taurat aya nur cahaya, artina cahaya jang nyaangan anu geuneuk maleuk nu poek-poek, yakni ngajelaskeun hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi komplit cukup dina kitab Taurat eta lantaran Taurat eta ngandung hudan jeung nur digunakeun ku Kangjeng Nabi Musa alaihis. Setelah Kangjeng Nabi Musa Allah nurunkeun nabi ribuan nabi teh lain saeutik nabi. Ta eta teh nabi nu diturunkeun ku Gusti Allah nu teu diangkat jadi rasul, ieu adalah nyekelan kitab Taurat, ngembangkeun kitab Taurat. Okos kuari Kangjeng Nabi na tos teu aya Kangjeng Nabi nama la nabiya ba'di cak Kangjeng Nabi. Setelah Kangjeng Nabi teh aya Quran terus datang ka kuat dicarakal ku ulama-ulama, diteruskan ku ulama-ulama teh terus bae sangkilan Kangjeng Nabi na teu aya urang mutus hukum teh melalui Al-Qur'an. Tinggal deuleu bae nu nyekelan Al-Qur'anana ieu potonganana potongan gatrik apalagi. Tinggal gitu bae apa bener apa henteu si eta teh nyekelan Al-Qur'an. Tinggal gitu bae kuarita baheula ge sarua bae tah nyekelan kitab-kitab Taurat teh selama encan nurunkeun Kangjeng Nabi Isa dek diganti ku kitab Injil. Nah eta teh dicekel ku para nabi-nabi khalifah ngembangkeun Taurat terus sarua bae selain daripada nabi ari tadi cekelan ku orang-orang Bani Israel teh terus bae kitab Taurat teh aya nu bener aya nu henteu nyekelan kitab Taurat. Sarua bae ku ari ge terus bae nyekelan Al-Qur'an teh khalifah pengganti Kangjeng Nabi nu sebut ulama warasatul anbiya, bener henteu sih gawarisna, bener henteu sih ngembangkeun Al-Qur'an. Nu haram jelaskeun haram, nu halal jelaskeun halal. Tinggal kurang di deleke di Timur Tengah ulamana bener henteu, Mesir bener henteu, di Eropa ulamana bener apa henteu, di Asia Tenggara ka dieu Malaysia Indonesia nah ieu bener henteu nyekelan Al-Qur'an. Diteruskeun ku harita kitab Al-Qur'an sakumaha baheula Taurat diteruskeun ku orang-orang Bani Israil. Mentak di dia dijelaskan
geus jelas kebenaran Al-Qur'an, kebenaran Taurat lantaran dina Taurat teh aya hudan jeung nur. Yakum bihan nabiyuna yahkum bihan nabiyuna alladzina aslamu. Nomor kahiji nomor kadua warabbaniyuna, nomor katilu wal ahbaru. Ya hukuman lilladzina aslamu lilladzina hadu. Jelema-jelema anu babalik tina salah kada bener disebutna alladzina hadu, disebut Yahudi. Jadi Yahudi teh agama nu nyeklang kitab Taurat nu balalener disebutna Yahudi. Baheula teh agama Yahudi. Bener teh tah jelema Yahudi teh tah. Agama-agama anu tatadina teu beres jol bae kitab Taurat. Tina kateberesan, tina kateberesan teh nu tatadina nyembahna ka patung, nu tatadina nyembahna ka makhluk, nu tatadina nyembahna ka batu. Jol kitab Taurat na ieu didakwahan melalui kitab mukjizat Taurat nyana babalik tina nyembahna kana batu kayu makhluk nyembah ka Gusti Allah. Etalah jelema nu meunang pituduh nu babalik tidak sasar karena bener Yahudi garana. Jadi baheula teh Yahudi nu bener Yahudi. Tah, ieu kitabna kitab Taurat. Yahkumu bihan nabiyuna, melalui kitab Taurat para nabi baheula setelah kanjeng Nabi Musa alaihi salam Allah nurunkeun nabi etalah nah hukuman ka kitab nah hukuman ka umat-umatna anu beragama Yahudi melalui kitab Taurat. Di samping para nabi warabbaniyuna jeung rabbaniyun teh hartina kang bangsa kapangeranan anu jelema teh ngautuhkeun Allah doang. Matana dikaallahkeun, ceuli dikaallahkeun, irungna dikaallahkeun, hartina kumaha sih dikaallahkeun teh kieu. Lamun ditanya ai ieu nu mere mata saha? Allah. Aya eueuh nu bisa mere mata salian Allah? Eueuh. Nu ngicapkeun saha? Allah. Aya eueuh nu bisa ngicapkeun salian ti Allah? Eueuh. Berarti kuari kembali ka diri urang ye. Eta anu bisa neulekeun jeung nu bisa ngiceukeun saha? Allah. Atuh kiceup urang teh nu Allah, neuleuh urang nu Allah. Atuh nuhun. Tah aya larangan di dinya teh cak Allah pan eta mata aing bisa neuleuh ku aing, bisa ngiceup ku aing. Aing ngalarang teu meunang neuleuh susu. Aing lain nu boga nama. Teu beunang neuleuh ping-ping sambarangan. Larangan tah. Awas cak Allah. Mata aing bisa neuleuh ku aing. Nya robah ku aing, kicep ku aing ngan aing moga larangan ulah didelekeun kanu haram-haram. Lamun didelekeun kanu haram-haram nah ieu ku aing sia dicolok engke di akhirat, ku aing dicolok ngan melalui malaikat lah, diojok-ojok ku aing sia make besi menang di neraka jahanam. Sakitu bae lantaran sieun mata teh dijaga dikaallahkeun teh hungkul zuhud ngaranna ditapaan di teh mata teh ketika neuleuh Al-Qur'an neuleuh Taurat baheula neuleuh hadis-hadis ucapan-ucapan Kangjeng Nabi Musa didelekeun neuleuh alam-alam jang tafakur silakan ketika neuleuh nu haram-haram beureum zuhud ngaranna ngazuhudan mata tapak pan urang ieu datang ka deuk paraeh deui can urang napaan mata encan orang napaan mata ieu urang bae datang ka geus balalodar datang ke geus aki-aki mun ditanya incu sabaraha aya meureunna teh 30 mah geus pernah napaan mata encan datang ka kuari teh urang macan pernah napaan mata jadi encan zuhud lain rebani urang mah nu mata kutub rebani kutub ka bangsa pangeran anu kabeh dikaallahkeun hungkul wal arifis somadani somadan teh eta teh bangsa somadi teh Allahus somad ieu keur cerita rebani beta Rabbani, Rabbun, Rabbaniyun, jamakeun Rabbaniyuna.
dikallahkeun we khusus dikallahkeun. Jadi lamun urang di imah teh mah dijadikeun ka Al-Qur'an, kitab, hadis, neule alam-alam jang tapakur, neule gunung, maha besar Allah. Buktina Allah luar biasa neule ningal naon katu nyiptakeun gunung. Maha besar Allah, Allah nyiptakeun laut. Maha besar Allah, Allah nyiptakeun hutan. Maha besar Allah dan lain sebagainya. Aya larangan, dat bae. Aya embak urang Lampung putih biasa. Susuna keur meujeunna teh. Halo, aku make rok mini deh. Aduh, masya Allah. Bukna ada di bereuman saya ti. Aduh, anting nu gede. Beti meureun tah mah. Tah ieu barang neuleuh kali. Oh, ieu mah larangan pereum. Minimal pereum kotok lah. Tah, urang teh can pernah. Ieu kerja robaniun, bongan aya robaniun ieu. Urang teh encan pernah. Taruhlah budak ngora mah masih walalajar keneh cenah mah. Ibe nu kolot nu geus boga incu, begitu teh neuleuh awewe nu geus kitu teh innalillahi. Pereum. Cak incuna kunaon ki pereum? Haram eta haram aki membung bisi di akhirat itu. Akhirnya tahu ki eta caknya teh nang. Eueuh bah bener sia. Jeuh aki membung dalam kos gitu teh haram aki sayang ke akhirat be aki teh kos gitu teh mantep teh aki kos gitu teh itu mantep teh aki teh asal di majlis malaya sabuntu-huntu aja nih walaya we kajen hukum eta hebat teh si aki teh sok ka imah roh anak keur nonton TV inju keur nonton TV dilarang daripada dilarang acak-acakan beratayuda ye geus bae nya nama kieu bae tah sajadah dikikeun tas isa teh kunaon ki cak ijuna kitu haram sia tolol teh aing embung aing mata aing membung mata aki mah geus kos kitu rame emang eta acarana lah cak si acak anu cak injuna teh ulah kikituan aki ja biasa nu nyetel lagi aki aing tas ngaji cilongom teh nya teh dek dipake haram teh so pe ka kamar bagus mun kos kitu teh geus ka kamar aduh budak nararongton TV bae Gusti ampura ieu mata abdi Gusti duh tah si aki geus aya perubahan berarti teh eta geus berbau robani eta kos kitu geus berbau eta kakarak berbau eta kekuatanana sapoe dua poe apa sabaraha poe teh si aki teh perhatikeun bae ku incuna wah coba aki urang sabaraha poe coba kekuatanana coba hayang nyaho coba nyana sok ngaji nyana eta lain sok ngaji eta mah ngaji lain kekuatanana coba hayang nyaho eta hebat teh si aki teh kos kitu teh rame-rame budak RR naon wae eta final bah aduh budak aing teu kuat cek kursi kahareukeun lah si aki nuluk cupu goblok teh mah si aki begitu kamari mah dua poe robani kuari mah syaitoni jadi mun tadi mah aki robani dua poe doang kuari mah julukan ku incuna ieu aki urang aki syaitonir rajim teu kuat si aki masyaallah ieu robani ta nabiun mah geus hese lantaran Nabi mah memang geus bener-bener pilihan Allah moal bisa tamak geus moal bisa ditapaan urang hayang jadi nabi moal bisa tahu pilihan Allah anak nabi jadi nabi deh geus hese tamah pilihan Allah bae geus kahebatan nabi emang kumaha kahebatan nabi mah puncak wali nya nama kakarak ibtidak ku hebat-hebatna lamun manusia biasa diangkat jadi wali kutub nya nama kakaraknya tahap awal teh kos kitu teh nu batak nabi mah lain bantrak-bantrakeun atuh masyaallah pilihan ge pilihan deui urang mah geus hese jasa hayang jadi wali jadilah wali dina pangkat nabi maka karakna mimitian kos kitu teh mantap perasaan batinna jauh jeung urang lain deui ka tauhidanana nabi mah geus lama geus teu kudu dicaritakeun matana kitu sorangan ceulina kitu sorangan ka Allah sorangan matana geus teu kudu dipelajari deui teu kudu
ente kudu ngaji deui geus langsung ka Allah bae mantak para nabi nu ngaji eueuh ku Allah bae tuduhkeun balah nyana anu ngawurukan ngajina mata geus ka Allah sorangan ceuli geus ka Allah sorangan irung geus ka Allah sorangan sungut geus ka Allah sorangan urang mah hayang ka Allah teh tapa heula nabi mah henteu tata hampangnya nama geus di mana bae nya nama ngajakna ka Allah bae ngan di Kangjeng Nabi urang ditutup lantaran besi bahaya kadituna la nabiyya ba'di dan tak aya putrana Ibrahim namina di maotan bae ku Gusti maot geus nabi deui geus sabada eta mah sabab lamun aya nabi bahaya ka belah dieuna mungkin engke jadi moal kiamat antak aya ge ti Siti Fatimah teu jadi nabi lantaran ti awewe paling syarif nah eta mah Habib lantaran ti awewe putus ti awewe nah ieu zuhad rabbaniyuna ulama di golongan Bani Israel anu ngawungkulkeun matana ceuli urang mancan pernah ku urang ditapaan ceuli mantak kiai anu sok napaan mata kiai nu sok napaan ceuli kiai nu sok napaan pagaweanana beda engke bakal jeung kiai-kiai anu sejen elmuna sarua bae tapi beda kabersihanana lamun kiai teu pernah napaan mata teu tah mah amburadul sarua bae tah bangsa kiai proposal tah mah gos kitu mah artina ilmu mah ilmu hebat ngabahan tafsir hebat ngabahas hadis hebat di televisi dogdag luar biasa kaarti ku urang secara ilmiah mah tapi kunaon tuh urang teh memandangnya na akur bae teu pernah napaan mata nanyana teu pernah napaan ceuli nanyana teu pernah napaan pikiranana hatena teh ieu teh cinta duniana teu pernah diistighfaran kunyana pan ai kiai nu asli mah kiai nu asli istighfar astagfirullahaladzim Gusti abdi teh ieu hampura hate abdi ko resep bae ieu teh kaciptaan Gusti neuleuh sawah resep neuleuh mobil resep neuleuh makhluk nu geulis resep neuleuh naon bae makhluk teh berarti abdi teh aya karesep loba karesep salian ka Gusti dosa ieu teh abdi teh tah encan pernah ngaistighfaran kos kitu pan kiai teh mata akur bae atuh kicacakan kiai na kos kitu atuh komo nu bobolokot hejo nama tuh lamun orang Pemda cinta dunia mejeuna emangnya nama di leletikna ge sakolana jang duniaeun kadituna ke kana neraka ieu nu bener cenah kiai sawareh-wareheun lah pokona emang di awal lagi cenah batang dididik jang dunia cenah SD SMP SMA ngomongna ge cakolatna sakola sia mun teu sakola hese nyatung sia kos-kos gitu pan ngomong lagi ayo pan babacot siang ngomong lagi itu ngerobah akidah tetengarana tah geusar kari teh emang parantina jelema anu sakola disakolakeun politik bergelut di politik parantina nyana bergelut di dunia politik sakola bidang ekonomi bergelut di bidang ekonomi bila perlu jadi menteri ya kali itu emang mejeuna nyana mah dididik kapan ari santri mah dididik teh dididik zuhud dididik tapa ke di pondok namanya rajin puasa di pondok nama rajin wiridan bisalah ngaji ku Gusti Allah teh bisa maca kitab dah jadi kiai kuari baring jadi kiai barang jadi kiai babarengan jeung camat asa bangga babarengan jeung bupati asa bangga titah usaha tetangkorak kiai kos kitu aju ulah babarengan teh babarengan ngan ulah bangga niatan nasehat aing barengan jeung pamarentah teh deuk nasihat dan nyana jelema aing ge jelema ngan aing dibere ilmu deuk dinasehatan aing ngadege los teu ngadege teu hayang aing mah acara teh dibere maksa aing terus sarwana buku kos kitu eta teh hese jasa teh kos kitu teh matak tigesle kiai teh tigesle ti soredat berarti bangga babarengan jeung nu gagah bangga babarengan jeung sugih cak Allah dicoret ngaran kakiayan sia nu nya kamari ieu sia ti mimiti jantri datang ka kiai tertera ngaran sia termasuk ulama warasatul anbiya aya catetanana pan wali aya catetanana kiai aya catetanana lamun urang bisa dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngaran-ngaran wali bisa kanyahoan sadunya bisa kanyahoan
hayang nyaho sekup wali sa Indonesia bisa kanyahoan, hayang nyaho sekup wali sa Tangerang bakal kanyahoan tete aya tulisanana. Ulama warasatul anbiya anu berpangkat solihin aya tulisanana. Tah Ki Zaid teh ti masantren datang ka jadi kiai teh ku masyarakat di Ambelan ilmuna teh aya naon kadinya, aya nu maot kadinya, aya nu boga hutang kadinya, giliran boga duit mah masyarakat ge tilok kadinya ieu masalah geus. Emang kitu parantina kiai mah. Ngan tetep kiai lah stabil aya catatanana dina al ulama warasatul anbiya. Ketika tak naik daun buahan beureun gua imah. Bareng jeung wali kota lain ulah perasaan kiai nu dideuleu ku Allah. Ulah kakarak jeung wali kota jeung presiden masalah sarua pada jelema perasaan hatena dek dideuleu ku Gusti Allah. Babarengan jeung bupati, babarengan jeung wali kota, jeung dadim, jeung korem, jeung panglima perang, jeung presiden dideuleukeun ku Allah. Tak aya rasa bangga. Komo dek bae ditiupan ku pamarentah teh. Ini kan bangsa kita, ini negara kita. Sekarang kan kita sedang kompetisi bola. Coba kita istighosah, kita berdoa supaya mantap dah. Ulama mending mun menang bola namun eleh pan eta ngaran kiai dek dikamanakeun. Sakitu ge diistighosahan eleh cenah eta. Hayo coba. Tak ieu turun ngaran kiai, turun ti ditu coret. Ngaran wali teh saeutik nu dicoret dina kitab dina tulisan kawaliana coret. Asal aya mailul qalbi cinta dunia coret. Teh saeutik nu geus jadi wali dicoret turun bae tina kawalianan. Teh saeutik jelema nu diangkat jadi ulama warasatul anbiya turun. Ieu gara-gara boga yayasan doang turun. Apa ulah boga yayasanana silakeun yayasan mah teh satu cara metode untuk meningkatkan pendidikan supaya mantap di kelas-kelas diyayasankeun supaya aya badan hukum supaya bisa ditarungkeun di dunia supaya aya jang perbandingan di Amerika bageus kieu di Mesir bageus kieu silakeun nyen yayasan silakeun nu ulah teh bangga ku yayasanana kemudian kadituna teu ikhlasna turun tina ngaran ulama warasatul anbiya gara-gara yayasan doang kuari jadi ulama warasatul setonia geus lain lalagaan teh kitu teh bebeneran teh mentek teh saeutik tigesle kiai hebat lantaran kabitah yang beli mobil jadilah jurkamnya jadi jurkam wah hebat teu ngurangan hebat bae tapi apakah nyara teh turun ti dituna tah tina catatanana mun urang dibukakeun hijab tek coret pret. Ya Allah ya Rabbi Imam Syaroni pernah dibeslah ku Gusti Allah geus jadi kutub Imam Syaroni teh nyana teh jadi kutub ngan sampai sapeting teu kuat sanggeus teu kuat turun nyana diturunkeun deui jadi kutubna teh turun teh di hadapan kutub ganti deui ku nu sejen tidinya aya cinta dunia turun tina kawaliana set nikmat lazat salat nyana terus tageru ka Gusti Allah naon ieu atuh adi panyakit abdi teh besi aya Gusti cabut panyakit abdi mun aya di pamajikan abdi mun aya di anak abdi mun aya di keluarga abdi mun aya di lingkungan abdi cabut sekalipun nyawa asal abdi ulah diturunkeun dibukakeun hijab tak pernah cinta terhadap dunia encana naon kakarak ngahayalkeun doang turun didinya istighfar naik deui eta aya catatanana batak ku Syekh Abdul Qadir makanya hoan wali anu turun ka walianana samperkeun ku nyana maneh anu taek deui geus tah aya nu kos kararitu mah man turun bisa naik deui ieu mah pan geus ditoelan geus sia geus turun benerkeun tas sia ulah jadi jurkam pugungiraheun di dieu mah anu mere bae geus diomongan ge terep bae jadi jurkam bila perlu mah 5 partai jurkam aing kabeh turun ulah kasinggung yang sok jadi jurkam ieu mah keur nyaritakeun doang. Nyaritakeun doang. Keur nyaritakeun robani maksudna. Robani teh kos kitu ngakhususkeun dirina ka Gusti Allah hese. Datang ka kuari atur terus bae robani.
urang sok maca kutub robani wal arifi somadan tah kutub robani teh hartina ngakhususkeun ka bangsa Allah unggul ka pangeran unggul jadi bangsa robani ka pangeran unggul jadi geus eueuh bae kana dunia ti zahir tapi ke batin Allah hiji robani ngaranna hese neanganan hese tapi aya satungtung dunia can kiamat aya kos kubaca na kiai jalemana apakah nu sok make udang-udang mungkin apakah anu sok make dasi mungkin apa nu sok jadi cuplang campling teh jadi tukang sol bisa oge tergantung sama mungkin pedagang mungkin politikus eta teh kanyahoan henteu kanyahoan atuh pan eta seholil Bangkalan begitu tak nah dan ka Mekah mohon kirimkeun ye nya surat ka anjing hideung coba eta kirimkeun ye surat ka anjing hideung mangga datang ka ditu pan bingung yana anjing hideung jol anjing hideung didikeun geus beres hayang nyanyahokeun ieu saha anjing hideung teh begitu bebeja ka seholil cak seholil ketemu oh ya udah kalau ketemu tahu enggak kamu itu anjing hitam enggak tahu itu adalah Nabi Khidir masyaallah caknya namun aing nyaho mah diciuman bae gitu tidak ngarupa kangjeng Nabi Khidir anjing mentak besi lemur aya anjing hideung tewa hese robani sebab eta nu koskara itu mah datang ka kiai-kiai teh datang ngan kiaina teh dibere nasihat anu nurut anu henteu kalamun sakali nasihat nurut 2 kali nurut 3 kali nurut kadi aku jadi murid dibimbing ku nyana mun sakali teu nurut 2 kali teu nurut geus dijauhan mambus engkena ilmu nate mambuz tuh nya ikir cati robani yahkumu bihan nabiyuna para nabi ga hukuman ka Yahudi melalui kitab Taurat rabbaniun ulama ahli Allah subhanahu wa ta'ala nu lain nabi ngahukuman melalui kitab Taurat nukatilu wal ahbar ulama pendeta kiai nu kiai ngutak ngetik lahir pikih pukoha ngahukuman make kitab Taurat terus dimimiti Kangjeng Nabi Musa alaihi salam datang ka diangkat Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kabeh ngahukuman make kitab Taurat baik kalangan nabi maupun kalangan wali rebani ngaranna maupun kalangan ulama ahbar pukoha tah eta ngahukuman make kitab Taurat bimastufiyu sabab maranehanana teh dititah ngajaga dititah ngaraksakan kitab Taurat teh geus kitab Taurat teh dijagaan teh hartina ditalar kemudian dibikeun dihukuman secara pas kitab Taurat atawa henteu ditalar mangan ketika dihukuman make kitab hak make kitab Taurat hukum-hukum nu dilaksanakeunana disesuaikan jeung kitab Taurat ieu memang diparentah ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala dititah dijaga dititah diraksa talar kembangkeun putuskeun talar kembangkeun putuskeun ieulah kitab Taurat min kitabillah tina kitab Allah Subhanahu wa ta'ala wa kanu alaihi syuhada nyana kabehan nyaksian nabiyun rabbaniun ahbar kabeh nyaksian annahu hakun wa itu nyaksian annahu wa kitab Allah yakni Taurat adalah benar asa numan tagfala takhshawun nas ulah sararieun maneh ka manusia wahai Yahudi dina ngalahirkeun ngajelaskeun sifatan-sifatan Kangjeng Nabi jeung hukum-hukum nu aya dina kitab Taurat jelaskeun sifatan Kangjeng Nabi nu aslina nu aya dina kitab Taurat hukum-hukum nu aya dina kitab Taurat jelaskeun ulah sieun ka manusia wasaun sieun mah kudu ka kaula bae wahai para nabiun mentak nabiun mah geus jelas moal aya ka sieun ka manusia mulai di robaniun serada ayah robaniun mah kadang-kadang pertimbangan kurang-kurang nama komo bangsa abar mah pukoha nah iya geus dijelaskeun ku Gusti Allah pala taksawun nas ulah sok rempan jeung sieun ka manusia nu kudu dipake ka sieun mah waksaun Allah Subhanahu wa ta'ala
tapi tidinya bangsa pukoha-pukohana teh kuali mulai dideketanku pemerintah Nabiun mah kuat kan maot nabi ieu ke maot ke aya deui robani nah ke maot ke aya deui nabi maot tah ketika datang tek nabi mah jelas ketika robani ge jelas nyawa tarohanana robani mah aing Allah bae ketika fukoha anu kurang memiliki ilmu batin dideketanlah ku pemerintah Israel baheula dideketanlah ku bangsa jawara teh disumbangnya hayang naon kiai besi ngabutuhkeun masjid yuk urang bangun besi ngabutuhkeun majelis taklim yuk urang bangun besi ngabutuhkeun sarana pendidikan pondok pesantren atau yayasan yuk urang bangun besi ngabutuhkeun transportasi kendaraan dan lain sebagainya yuk urang bangun didinya mulai aya anu kabita aya nu henteu aya nu kabita aya nu henteu tek dimulaian ku ari aya jelema nu kabita jasa mulai agreng majelisna agreng pondok pesantren teh dikekempit ku pamarentah jeung jawara jeung bodyguard jeung geng-geng nu aya di negara Israel harita saenggeus tadi kempit kiaina mulai titah ngarobah wayahna mun zina ulah dipake hukum ranjam teh cukup had bae sok kamasankeun buatlah undang-undang di berbagai daerah buat perda asukeun ku ari langsung ka pusat dikemas instruksikan melalui menteri bahwa apabila ada yang zina musot tidak harus diranjam putuskan diputuskan di negara eta kunaon eta kiai bisa kos kitu ta zaman harita hayang kabeli man gitu motor hayang kabeli mobil hayang boga kedudukan dibere tak berarti hukum diojol jeung kemewahan dunia baheula di zaman Israel baheula kos di Bani Israel da kos kitu ieu Quran ieu teh ngajelaskeun model kos kitu riwayat da kos karar itu terus ya kiai ieu kita ngembangkeun deui silakan supaya meluas sayap teh ajak ku maneh siapa yang tidak mau beri hukuman sebab undang-undang ku ari geus mengkristal di urang teh kudu kos kitu ya siap catet sabaraha kiai nu asup sabaraha kiai nu henteu wah dikembangkan berbagai yayasan proposal ngalir tak sumbang lu perlu motor lu perlu mobil duit dan lain sebagainya perlu tanah bere nah nu henteu sirian aya sabaraha deui mun kira-kira geus teu mampu bergerak asupkeun ke penjara Masya Allah dahsyat luar biasa ya deke robah kitab Taurat lain lalagan kitab Taurat anu dicekelan ku para nabi kitab Taurat anu dicekelan ku para rebani kitab Taurat ku para pokoha leles di pokoha di dieu leles di pokoha teh wah agreng di Israel teh pendidikan anu Tauratna kuari dirobah membunuh tidak harus dibunuh lagi zina muson tidak harus diranjam kuari sifatan Kangjeng Nabi nu aya dina kitab Taurat robah nu tata dina rambut Kangjeng Nabi ikal kuari luruskeun di dieu lurus dirobah ku kiai-kiai teh dirobah Masya Allah zaman harita berarti intelektual teh berarti budayawan merubah hukum anu tertera nu aya dina kitab Taurat ialah budayawan ialah intelektual zaman harita geus wani ngarobah kitab Taurat robah bunuh nu ngabunuh tidak harus dibunuh lagi anu maling korupsi teu kudu dipotong leungeunna nu zina muson tidak harus dirancam orang kecil adili seadil-adilna orang yang besar asal bae ngadilina etalah perubahan dina kitab Taurat seperti eta untung teu kakuari teu kos kitu alhamdulillah di zaman urang mah teu kos kitu leuwih balah mah ieu tah dirobah laku kiai-kiai tah tolol tah kiai-kiai budayawan teh kos kitu intelektual baheula teh kos kitu anu gagah ngomong dalilna
anu hebat ngomong hujahna anu hebat istimewa argumentasi kenana terkecoh masyarakat dihadap 3 ayat segerintil 2 gerintil anu kuat mempertahankan kitab Taurat. Aduh kok jadi kieu ya kitab Taurat ya dirobah kieu bagi dirobah bahasana bae dirobah tahrif ngaranna tah lumantak Allah geus ngajelaskeun fala takhshawun nas wakhshawun ulah rek sieun ka manusia ulah rek tempan ka manusia hartina kadituna ulah ngahargaan manusia hargaan aing ulah dirobah eta kitab Taurat gara-gara sieun ke presiden ulah dirobah eta kitab Taurat gara-gara rempan ka budayawan ulah dirobah eta kitab Taurat karena simpesieun ka bos-bos ulah dirobah eta kitab Taurat karena menghargai seseorang mungkin MPR mungkin menteri mungkin presiden mungkin raja ulah cak Gusti Allah cukup bahasana fala takhshawun nas wakhshawun ulah sieun ka manusia sieun mah ka aing ulah ngahargaan ka manusia hargaan mah aing eta nu matak ngomong kitu kan lantaran kiai-kiai intelektual na baheula ieu adalah merubah keputusan Taurat. Masya Allah nu mantak diteruskan ku Gusti Allah wala tashtaru bi ayati samanan qalila ulah rek ngagantikeun aranjeun kabeh wahai ulama-ulama bi ayati ku ayat-ayat kaula samanan qalila kana dunya harga nu leutik sanajan miliaran da ditinggalkeun paeh ieu samanan qalila triliunan dek ditinggalkan mual aya kemanfaatan ketika mana geus maot mah eta dunia samanang qalila sabaraha tahun mana hirup di dunia 70 tahun harta mana triliunan hesen ujianana kalkulator teh nyaritakeun nol lah muateun nol teh hese eta teh bisa dinikmati ku maneh teh samanang qalila paeh eueuh nanaonna Soeharto termasuk 10 besar presiden orang mantan presiden maut tidak menikmati samanang qalila tinggal tanggung jawab danyana di alam barzah Ibu Tin luar biasa tapi maut tidak bisa menikmati samanan qalila wahai para kiai wahai para budayawan wahai para intelektual wahai para penggawa ulah sok ngarobah kitab Taurat sehingga diojol ku maneh hukum-hukum Allah melalui samanang qalila wala tashtaru bi ayati samanang geus dijelaskeun sing hade maneh ngahukuman teh awas kudu disesuaikan jeung kitab Taurat ketika muson rajam ketika maling potong